Yai Miwa Santri hormatin simkuring guruaneun juga simkuring Ais pangampi pupung lumpur Bapak Kades Kadus RW RT BPDLB tur LPMD Duran Cagi kana kawe di tingkat Japares sanajan teu kabagi duit PBB anu hormatin simkuring Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana teh hayang untung mun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana teh hayang hasil ibu kuring leos ka dokter nah habet ka dokter hayang cageut dagang hayang untung tani hayang hasil gering hayang cageut tah ieu urang ngariung judulna teh pangaosan sabenerna pangaosan hayang naon ari pangaosan sebenarnya hayang naon kecek bibir hayang ilmu kecek hate jujur nama hayang nempo urang lamun cek ibu pangaosan hayang menang ilmu maka tanya awak sorangan da ibu teh geus boga ilmu sahebat-hebat nana gerhana moal bisa ngelmuan ibu tanpa izin ti Allah maka kuring mah datang ka dieu moal deuk ilmuan ibu da ibu teh geus boga ilmu ibu ai ngomongkeun batur dosa tuh geus ilmuan gitu. Ibu ai popolotot kasalaki dosa nyata geus nyaho ibu ari pedit ka batur dosa geuleuh ka batur dosa ngewa ka batur dosa panasan ku milik batur dosa tah eta teh ilmu atunaha teu eureun artina urang teh saban-saban jelema boga ilmu nyaho kana gawena matak loba keneh jelema boga ilmu tapi naha bet pasea ku ilmuna nama seakeun naon da ari ilmu mah al ilmu nur ilmu mah kudu jadi cahaya lamun ilmu geus jadi cahaya di mana tempat cahaya ilmu qalbun salimun dina hate nu bersih kajian ribuan kitab katalar, kajian hadis diaji, kajian sholat nalekat, kajian pengajian anak minang, hampura sapanjang hati ngewa kabatur, geuleuh kabatur, wujud kabatur, cua kabatur, berarti ilmu na tematak ngarobah hati na boro-boro ngarobah kabatur na. Weh. Tamatak tina ilmu teh nu kudu robah teh lain juga yahiru. Tina ilmu nu kudu robah lain baju, tina ilmu nu kudu robah lain gamis, tah nu kudu robah mah eusi hate. Ieu mah ari tiung robah, baju robah, ari hate rudet. Haben we pangajian teh guntak-ganti tiung jeung baju, atuh nu bakal riweuh teh salaki. Senin warna bodas ngaranjuk bodas KB salah sahejo-hejo KB robo beureum-beureum KB ceuk salaki teh eureun ngaji teh jangan kana hulu haben mulian baju mata urang bawa ilmu teh nu kudu robah teh lain baju lain tiung tah urang robah teh eusi hate sabab derajat manusia lain tiungna derajat manusia lain gamisna derajat manusia lain baju mahalna tah derajat manusia mah aya dina nyacas bodas eusi hate weh. Rambut gondrong bukan pembohong ulah dihina rambut gondrong bukan pembohong tong sok ngahina kana raguna tapi eta bukan pembohong aya nilai hate anu jujurna daripada dijas make dasi sepatu harerang tapi aspal diharakan keuel jadi manusia mah nyarane ulah kana pangkatna nyarane tong kana hartana pe derajat manusia mah sabenerna aya dina hate anu bersihna mata ulah sok lalajo awakna lalajoan mah eusi hatena ngan ari urusan hate lautan jero bisa diteleuman hate dayat manusia mah hese dikobet akhirnya manusia teh sok modal karena alam cangkang ari cangkang di alusan tapi hampura da cangkang alus ge can jadi gambaran hate nu alus kan loba beungeut glowing tapi hasum pamatuk beungeut nama glowing make up nama kano bodak nanya cas bodas tapi hasum beungeut teu sudi nanya lagi si itu teh goreng patut beungeut lagi pas-pasan tapi amis budi bakal loba jelema nu ngajang ka si eta lain karena nempo gorengna tapi nempo budi parangi anu hade bener ya gedong nama sigrong ngan eueuh nu nganya
kunaon eta gedong bari sigrong tapi eueuh nu nganyang da lain salah gedongna salah nu gablek gedongna naha asup beungeut teu ungah ge anjing helder nyampah imah nama butut leutik bari kubilik tapi loba anu nganyang ternyata jelema teu ngahargaan imahna tapi manusia ngahargaan karena nilai budi nu aya dina hatena mata teh beresan teh hate geuleuh atuh teh maka al ilmu nur kakara ilmu teh jadi cahaya bisi ibu hayang apal di mana tempatna ilmu hiji dina jasad naikeun atuh tahap kedua dua dina hate taikeun anu katilu dina rasa taikeun dina kaopat dina wujud ilmu teh karek apal dalil karek apal hadis eta mah karek jasadna meunang ngapalkeun akhirna ka dina teh beja di beja-beja di pigawe mah acan sodako bari pedih jakat bari tara tahajud ngadon hees kudu akur jeung dulur manehna bobotoh pasea tah eta teh ilmu teh karek sambat sirahna can katempo dina pagawean eusi hatena weh aduh kasilirannya kadoli teuing sabab nilai ilmu teh hiji dina jasadna lamun ilmu karek samet jasadna beuki boga ilmu bakal katempo rada sombongna nah ilmu karek cicing dina jasad tapi lamun ilmu geus asup kana hate beuki luhur ilmu bakal rumasa bodona hirup ternyata orang teh karek apal dalil sodakoh da sodakoh mang teu bakal karasa bodona lain bodoh tina teu apal tapi bodoh tina amal heuh kahartos ieu teh apa bab tahajud pan ditempok tina kicep kieu mah da kicep bareuki hees apal bab sodakoh tapi nah yatim fakir miskin diarantep apal kabeh ilmu ge ulah pasea jeung dulur kudu alakur jeung tetangga tong pasea tapi sakabeh mah ustad ge parasea heuh berarti ilmu teh karek samet sirahna can katempo can asup kana jero hate nu sabenerna maka ilmu teh kudu bisa ngingkahkeun nafsu ilmu nafsu lamun ilmu bareng jeung nafsu beuki luhur ilmu beuki sombong dina hirupna lamun ilmu leungit bisa ngaleungitkeun nafsu beuki boga ilmu beuki tawado dina hirupna jalma nu tawado teh boro-boro kolot budak leutik bakal dihargaan sok ibu ngahargaan budak setepak umur 3 tahun tara ngaji teu bisa maca Quran salat ge hanteu tapi budak 5 menit pasea jeung budak tetangga da 2 menit teh pakaleng-kaleng nah, coba iya nu geus karolot kieu Quran dibuka, sholawat dibaca, ka masjid leukeut, sholat osok, boro-boro pasea jeung tetangga, boro-boro teu akur jeung dulur, geuleuh we ka salaki, da saminggu mah teu diolok ku duit hese cager, tapi si bapa hayang apal sama halukna ieu. Nah ari budak umur 3 tahun teu apal Quran teu apal hadis, pasea rongkah jeung budak tetangga, ran cucut ku getih silih cakar, antep ibu 5 menit pakaleng-kaleng. Aya naon dia tak budak padahal Quran teu dibuka hadis teu diaji salat tara yuladu alal fitrah aya anu mahal di jiwa budak kasucian si jiwana mata nu mahal teh lain ilmuna tah ilmu asup kana hatena bener bener da pangaosan kieu mah kudu loba ditapakuran baik ungeuk sararea tinggal bapak-bapak belah ditu nyebungut nya kecrek eta teh ladang tapakur tuh ilmu teh dina jasad dina sirah ngapalkeun pan ti baheula Quran surat sakitu ayat sakitu tah ieu tujuanana tuh ulah waka diomongkeun lamun urang can migawe ulah nyaritakeun zakat bari urang henteu nalikakeun nyaritakeun sedekah bari urang kepedit eta ilmu bakal nuar awak sorangan zakat kumaha batur parantos acan berarti ukur nita batur tah ilmu teh meubeut meulik kana cokor sorangan oh benar Allah bener jadi lamun urang teh dihukum teh lain ku batur dihukum lain ku tetangga dihukum lain ku baraya punten lamun ilmu kurang tera kana hate batur aya nu salah lain ilmuna tapi aya nu salah nilai hate nu sabenerna naon tujuan neangan ilmu hate hirupan
Lamun jelema boga ilmu tuluy hatena hirup maka bakal cicing dina alam rasa. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Mata lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu bakal nulung anu butuh, nalang anu susah, ngajait anu diteuleum, mere oncor anu poek, ngahudangkeun jelema labuh. Nyaah papada sasama boro-boro jelema bener, jelema doraka wae dipitanya. Ah eta ilmu. Well. Kudunya bapak teh sanajan batur keur maksiat, sanajan batur gede dosa, sanajan batur tara salat, tara pangaosan, tara ngaji, sinya da ilmu mah alat keur ngoncoran batur. Lamun urang ngadon ngewa, ngadon geuleuh, ngadon rujit, tah ilmu teh moekan awak sorangan, jeung tetangga bakal pasea, jeung dulur moal akur, atuh ilmu teh teu berfungsi. Pan ilmu teh keur ngoncoran anu poekeun, tah nu poekeun teh itu nu cicing wae dina salah. Ku urang dipikang ngewa, deuk iraha bener. Benar, ya Allah ceramah lu baru unggul pak, itu belah itu. Matak tanya, nah bab ilmu mah entong kabatur tanya awak sorangan. Disebut luhur ilmu teh kudu luhur jeung budi pengerti, ulah luhur ilmu tapi akhlak teu gablek. Lebih kata bisa punten-punten acan beuheung kuat tangah. Nah, hatina ilmu jadi adigu. Jelema nu boga ilmu boro-boro kolot budak leutik ge punten bapak ngeuring ngalangkung ilmu teh ieu boro-boro ieu we pas datang ge aduh eta beungeut seuseuh ka ditu. Jadi ilmu teh teu jadi cahaya bener rasa batur balik pengajian teh topungan nah gitu euy maneh teu kaciri ngebul dapur boga beas cicing di dieu ma keur anyar panen cicing heula urang deuk mawa leugeudeut 2 liter nyangu asup kana beuteungna jag-jag pake ibadah mocor ka ibu kanu merekna tah ilmu teh kudu nepi ka dinya. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung tuh artina kabingung batur teh kabingung urang, batur salah, batur gede dosa, kade da urang ge manusia, batur mah boga dosana nemrah, urang mah boga dosa disumputkeun. Urang teh boga dosa ngan disumputkeun beda judul. Batur mah dosana ku kadulna, ta ibu mah da daek, dosana ku sombong asa daekna. Ya, sarua dosana. Batur dosana dina kedul, urang dosana asa aing pangdaekna. Batur dosa dina bodoh, tapi urang jelema nu pinter boga dosa, kusaha asa aing pangpinterna. Matak nu bodoh moal pasea jeung nu bodoh, sabab sadar kabodohan, tapi nu pinter bakal pasea jeung nu pinter, ngarasa sombong dina kapinteran. Weh. Keproknya dari maranehanana nu kitu teh. Jelema bodoh moal pasea pak da sadar karena kabodohan, tapi jelema pinter bakal terbuka pikeun pasea. Nah sabab jelema pinter mah kadang-kadang moal bisa narima karena kapinteran batur, sabab nutup diri karena kacerdasan batur, nutup diri karena ilmu batur, akhirna dirina ngarasa pangnyana pangpinterna, mata kali ka batur ngomong hate malang ceramah kitu aing ge bisa atuh nama teh jeung tah urang lain ku bobongok sia. Matak syarat hayang menang ilmu mah babari. Hiji tong mawa ilmu, 2 tong mawa kamuliaan hirup. Hiji tong mawa ilmu, 2 tong mawa kamuliaan hirup. Lamun ibu datang ka dieu mawa ilmu, maka kuring ceramah teh ieu teh ilmu, maka ibu bakal ngabanding-banding ilmu ibu jeung ilmu kuring, akhirna bakal ada muncul halus ai. Da mawa ilmu. Coba lamun jelema datang ka dieu teh mawa ilmu, balik ti dieu teh bakal mikir, bakal ngahuleng, bakal ngahurkeun jeung awak sorangan. Bener euy, tah bakal kitu. Ngan lamun jelema marawa ilmu ngadengekeun kuring teh bakal diadu perang batin antara ilmu jeung ilmu, akhirna lain sadar isu teh bakal ngomongkeun nah ustaz kitu. Ceramah ge mah da katebak.
jalma nu mawa kamuliaan dapon maneh kades, dapon maneh camat, dapon maneh bupati, dapon maneh RW, ai kuring teu jadi RT acan, da moal narima ustad kitu teh RT acan aing RT. Moal bisa narima. Senegan hirupa punten. Urang teh kudu bisa narima kana ilmu batur. Lamun jelema bisa narima kana ilmu jelema, hampura apa dalah manusia boro-boro mah ti jelema eta ilmu, boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro tina Quran. Hampuranya sakadang anjing lamun hirup urang teu mawa ilmu, maka anjing bakal mere ilmu. Sakadang anjing teu lagi. Mun bapak tong mawa ilmu, kuring tong mawa ilmu, pangih jeung anjing, lain hayang ngenrin, lain hayang baledog, lain hayang nyieuhkeun, tapi bakal napakuran sakadang anjing. Lebah mana orang kudu tapakur bab anjing, sanajis nabaham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh, tapi najis nabaham jelema mun kanjirikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut, hate rujad saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseul kana kanjirian batur. Soprotnya. Sok tempo eta sakadang anjing dilamot wadah, dilamot sarung, tinggal kumah ku 7 kali pakai taneuh beres. Coba najis na bibir jelema geus nganyirikeun batur, pangih di jalan ge keheul hayang nonyok, berarti teu beres-beres. Berarti najis anjing bisa dikumah. Oh, najis bibir nu hese. Maka jaga nu kieu patut jaga. Lain mah kana ngomongkeun kagorengan batur teh ieu ceding-ceding. Mun ibu geus nyaho tatangga nyieun kasalahan, bibir jempe tong ngomongkeun kasalahan batur. Nah, bisi nepi, lamun nepi bakal pasea. Pertanyaanana, naon untung keur ibu? Nu aya ge ngadon rugi, dina sa RW boga musuh saurang, ampura heureun. Mun urang apal kasalahan batur, jaga rahasia kasalahan batur. Jempe tong ngomong-ngomong kagoreng patutan batur. Naha boga jeung kudu jempe, aya nilai ti batur keur awak ibu, tina salah wae jadi guru. Bener euy si eta salah, akhirna kitu balu karna urang mah ulah nyeun kasalahan bisi sarua balu karna kitu jadi ilmu. Bener nih. Da ibu ge kahayam wae bakal ngahormat atuh. Jelema nu ngarasa teu boga ilmu mah tina hayam ge bakal guguru. Bapak teh kudu era ku hayam. Hayam mah kabeh ge manfaat, buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, laukna sumber vitamin, dikotokna keur aduk, atuh tulangna pan ieu kaum sebelah. Eta hayam manfaat kabeh. Coba ibu enjing-enjing ngenog dagangkeun nog ibu di warung batur, bangkrut Bu. Kaharti. Hileud jadi ilmu. Lamun bapak kosong tina ilmu, sim guling ngosongkeun ilmu, tah hileud teh bakal jadi ilmu. Hileud cicing setahun sekali teh hileud. Cicing muntal dirina, pan manusia ge sok cicing muntal diri. Kunaon muntal diri manusia? Ku puasa Ramadan ke bulan Februari. Mun teu salah tanggal 18. Puasa eta teh muntal diri. Tuh hileud ge eureun teu dahar, teu nginum, cicing ngacepat, muntal diri kuramat lancar, hawa panas datang, nolol jangjang jadi kukupu. Jelema ngewa kana hileud tapi resep kana kukupu. Tah kurang terus ibadah teh kudu bisa hiber jiga kukupu. Jadi geus ibadah teh kudu jadi pikalucueun batur. Ieu mah geus ibadah teh kalau nepak dada. Di mana mah masjid atuh teu cara sia. Nah, tadi geus ka masjid teh ngadon pika hiji itu. Tah ieu teh geus ieu teh pangajian teh muntal diri, dibungkus diri teh. Sabab hakikatna hirup manusia mah keur perang. Tong perang jeung dulur, tong perang jeung batur, tong perang jeung sasahabat entong. Batur ngajak perang ka urang, ulah tong diladanan. Sabab urang keur perang jeung diri sorang. Nana gerhana ceramah kieu perang. Perang jeung naon? Perang jeung pangabutuh. Apa Nabi Muhammad babere ceramah di banan domba di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta domba kumaha kitu keur abdi kok mere. Nana gerhana di banan amplop sok pegat di jalan.
lamun kuring aya nu megah kadiekeun cenah tadikeun nabi doma dibikeun menyiapkan ustad ge cenah teh hamba Allah durek nyontok ka nabi kadiekeun cenah amplop keur akang kumaha ceuk kuring deuk bebejae maka panitia gantian dipegat belah ditu deuk jalannya belah dinya perang batin matak lamun jelema sok pasea jeung batur artina teu lulus perang jeung awak. Tapi lamun jelema geus embung pasea jeung batur, geus teu hayang nempo kagorengan batur, geus teu hayang saban geureuh kana kasalahan batur, sabab dirina sadar keur naon urang ngageureuhakeun kasalahan batur, da urang ge can jadi jelema bener jeung nyontohan bener. Da ieu teh unggal teh kahar, kita tuluh ya. Lamun kira-kira tuluh balik gitu. Ibu ayeuna daek pangajian ka dieu entong asa aing pang daekna ibu teh beres perang naon perang ngalawan ngelut ieu teh rajaban teh teu bisa salah ieu teh rajaban arudunan pan warga teh nya aya nu 50 meureun aya nu 10 aya nu 5.000 aya nu teu pisan nepi ka detik ayeuna tah eta teh nu daek barang beres perang ngalawan peditna jadi we bager ngalamun detik ayeuna aya kana nu can mere can beres perang detik nya bageurna jelema perang jeung pedit daek jelema perang jeung kedul alus jeung jelema geus perang jeung kagorengan jadi teu kudu perang jeung batur unggal poe ge musuh nu sabenerna lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya musuh nu saknyana nu hese dialehkeun tah nafsu sorangan. Otak nu ngaran hirup naon da keur melaan kapalsuan da itu nu hadir teh palsu kabeh. Sagelis-gelisna ibu make make up pake belas on sesengitan aya kuring kabita demi Allah teu. Nah kuring teu kabita ditungtung itu bapak-bapak nepi ka tungtung ieu bapak-bapak deui jeung kadinya ibu-ibu dan nu di tempat ieu teh palsu kabeh. Da ibu manu aslina lain nu ieu wajar pengajian rapih wajar di make up wajar di lipstick wajar dan sekebek wajar deuk naon pangaosan tah eta mah palsu coba nu di imah wayah kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek aya dangdan di kegeupan huak hieu bau kelek kumaha ceuk ibu daekeun teu kajeun geuning nu aslina mah nu disumputkeun Pak tah nana gerhana nu katempo ku ibu teh halain asli lain palsu patak tong kabita teuing ku beungeut uing palsu ieu ceramah jika nu heueuh kade palsu nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nolong nu susah eta mah karek ceramah pancan lalajo asli bageurna kalau mun ibu hayang apal aslina tong nu wanisu penting ieu we tes kira suku panitia sae ceramah teu kudu kitu urang teu kudu nyaah ka fakir miskin punten we da salira lain bereun lain sawah boga, imah boga, mobil ge boga, lain bereun. Punten we ayeuna mah amplop teh moal dibikeun. Cing teh naha ibu, pancen salira kudu nya ka fakir miskin. Urang bagikeun we nya amplop teh ka fakir miskin. Pan eta teh ibadah, kumaha ceuk kuring? Atuh lain tah tadi nelepon hanas datang. Nya palsu. Paingan urang teu tenang hirup teh keur melaan alam kapalsuan. Ari alam anu aslina nu mana? Tuh akhirat matak dunya malah wan wala iban heureureuyan aslina mah itu tuh di akhirat matak jelema beunghar gedong boga sawah boga aslina mah lain ngeunah lain jangar imah hiji hayang 2 sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang 2 PPKB kabangkeun ceuk manusa kabeh kagea euy si eta beunghar bongkar euy si sirah ngebual tiap bulan setoran ngumpul tak iya oke nu garablek hutang ka Bang Emok mah katempo jalan ngarana teh melaan alam kepalsuan saha atuh asli ieu Pak Kades hadir nu mana Pak Kades di jero tuh kecil ya oh Pak Kades sehat gagal eta Pak Kades boga jabatan tuluy sambutan ABG keung ku sambutan Pak Kades tapi da alam palsu Pak Kades boga jabatan hareupeun warga bongkar eusi mastakana keur mikiran koperasi merah putih matak dunya mah ke moal cicing dina alam tenang da dunya mah disebut lagi alam panah ali alam panah teh alam ruksak anu moal panggih jeung katenangan
awak ibu pan baheula mah geulis pan ayeuna mah rajet keur abg mah aduh batak ti kudu suruh putu ti jadi kesimeut ti solada cak-cak da ayeuna mah cak-cak ngaron ngajedog gitu. Jadi kata alam pana kaciri alam rusak. Bapak keur usia leutik mah huhujanan teu batuk-batuk acan coba ayeuna geus kolot huhujanan panas tiris batuk ke rumah sakit ongkek pae. Alam rusak. Kartos ya teh. Alam rusak. Buk hidung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok mah eueuh huntuan seuri da lucu. Coba ini biak huntu seuri da muring kakak. Jadi makin kolot wayana kesombongan kudu geus leungit. Lamun kolot sombong keneh deuk nepi ka ieu rahayu cicing dina kasombong. Mun budak ngora sombong aya wajar. Budak ABG gumelis wajar. Datang kuring sarangeo aanana antep. Nini sarangeo ustad mandian ka ditu. Kalau yang ceramah batuk kan ya so nago kasim kuring saha nu geus cicing di dunya tenang hayang nyaho mana nu tenang moal aya ibu boga anak tenang henteu sieun teu kasakolakeun geus sakola teu tenang sieun ku culik geus eueuh culik teu tenang sieun teu lulus geus lulus teu tenang sieun teu nuluykeun geus nuluykeun teu tenang sieun teu kabiayaan geus kaluar sakola teu tenang sieun teu boga gawe geus boga gawe sieun teu meunang jodoh geus boga jodoh sieun teu awet geus awet sieun teu boga anak geus anak sieun incu teu jajan di mana alam tenang pikir kadinya. Matak lamun ibu bener hayang tenang tong cicing di dunya geura balik ka akhirat da alam nu nyata mah punten lain alam ieu alam nyata mah tuh alam akhirat nu sabenerna ayeuna mah alam pupulasan Pak alam pupulasan ibu ge tadi jaril baboa alam pupulasan geningan beungeut ku sabeuy we jumput tina kagorengan nepi ka we cek batur aduh si soleh manya soleh ku tiungna bawa atau tiung teh ulah cicing dina sirah wungkul tiung teh kudu cicing ke jeung rasa jeung hate sehingga ngawujud tina tiung teh kudu lahir akhlak nu hade ieu mah tiung ngaguyupung kana gosip beuki tiung badag papolotot kasalaki tiung badag teu kaur batur nyeun kasalahan bibir teh pat renyem teu ngagoreng batur teh eta tiung karek sama tiung sirahna can ditiung ke si sirah nu sabenerna wow tempo bapak-bapak beri hakan ya aya makna nu disumbutkeun bener aya makna nu disumbut maka alam jasad, alam hate, alam rasa, alam wujud. Lamun ilmu geus ngawujud, panon moal bisa popolotot da dirina molototan sorangan, bibir geus moal ngomongkeun batur da dirina keur ngawangkong jeung diri sorangan, ceuli geus moal ngadegeun gosip da dirina ge keur wawuh kana kagorengan sorangan, ngalengkah moal kana salah da dirina geus apal kana kasalahan sorangan, hate bakal nyacas bodas, tah kakara ilmu teh jadi cahaya. Sehingga lamun ilmu geus jadi cahaya mah geus teu lobang ngomong batur ge nempo nutur-nutur we tong lila sajam geus tuturkeun jelema nu boga ilmu aduh pangijeng yatim nyaahan pangijeng miskin berehan kasaluhureun hormat kasahandapeun nyaah punten bapak geuring ngalangkung aduh amis budi moal aya jelema nu boga ilmu haseum pamatuk moal nah hama kejeng moal apaan cek ilmu na tabassumu kabil wajhi ka sodako seuri anjeun ka dulur anjeun da adalah sodako tuh seuri wae nu boga ilmu mah dianggap sodako mata kayahna nu garablog ilmu teh tong harasa beungeut teuing ngewa seuri atuh ibu dararamang bapak sararehat kumaha we geuning urang bieu ngaliwat kitu teh well dan kata balik teh kitu we abdi nu ada mung aing ukur teori tetapi ge panggih di ditu Pak cinta damang alhamdulillah bah sehat pemuda kumaha tangke teh bubar teh bakal kieu resepnya ieu ka ustadna nama cenah asep teh ramah jeung alus budi kitu ge teh meureun eta teh keur nu rasa ai keur nu ngela mah moal lain caatu rasa hebat-hebatna bapak saalus-alusna bapak disingarepan ku jelema nu kotor hate moal kapake bapak usaha leutik
petot ongkoh begung eueuh pulungan we. Tapi nalika pamajikan bogoh narima kana petotna, narima kana begungna, narima kana teu usahana. Kunaon? Ku bogoh. Kunaon eta bogoh? Ku hate. Ngan lamun ibu geus salingkuh, deuk kasep, deuk beunghar, anger Pak moal awet rumah tangga lantaran hate geus mengpar ka lalaki anu sece. Aku bingung biar ngomongnya. Oh, kok hakan disangka kemarin ke ibu pada ke mana? Ampun ya Allah. Bener ya? Asli. Rasa beren lamun ngalajo nu boga ilmu karar itu. Ieu mah lain rakyatnya bingung nuturkeun. Ieu boga ilmu, ieu boga ilmu. Dek taraweh wae lebih kecan pasya macan jadi taraweh cek hiji 11 cek hiji 2 tilu cek rakyat mending aja daug aing di imah naon lalaju nu pasya nu hiji usoli nu hiji teu usoli teu beres-beres atuh sayer teh masjid jadi 2 sieuna mah anger we nu hiji utek-utek nu hiji jeceng silih gorengkeun utek-utek jeung jeceng salat lagi can tangtu ditarima di dunya wae geus goreng. Matak naon lamun hirup silih ajena. Da ibu ge salaki jeung pamajikan pan silih ajena non borosot teh budak. Ku beda teh lalaki jeung awewe dihijikeun pan beda borosot budak. Coba lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil ge anak kucing. Tuh ku perbedaan teh geuning silih ajanan mah silih hargaan mah lahirlah anak. Bener. NU, Persis, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Sarekat Islam, tong lalajo pagawean batur, nu urang ge cantang. Jamaah Tabligh masuk atrok-atrokan, tilu poe tilu peuting ninggalkeun anak pamajikan, antepkeun pangabisana di dinya, keun alus urang mah teu sangu. Bener. Tatangga dicadar, antep tong bujrud. Angguran ngomong teh kieu ibu teh sing alus nyai alhamdulillah maneh mah bisa dicadar bebeurieun emak acan sing istiqomah geulis tuh genah omongan umat Islam teh ieu mah tetangga dicadar nyai dan dicadar atuh gurger paseh nah ari panon urang loba teuing lalajo baturnya bener. Hiji subhana rabbiyal azim keun hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun tong sabandenge kana bacaan batur dan nu gelo manu katilu subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi tah si eta nu gelo hiji utek-utekan anu hiji jeceng keun tah nu gelo manu meureub at-tahiyat nah make jeung ngomong gitu. Hari Islam dibangun kunaon Pak? Allah nyiptakeun Islam dibangun kunaon? Ku rahmatan lil alamin. Bener tuh? Islam dibangun teh ku sifatnya ku sifat rahmah. Ayeuna urang cicing dina Islam ngewa, geuleuh, rujit, cua, ngewa, gerak korehan Islam nu mana nu ngajarkeun sifat ngewa ka sasama dina hirupna. Mata pribadi manusia mah punten gumantung hate. Ai hate kotor mah anger batur nyeun gedong jadi hulu. Batur meuli motor atuh angen, batur meuli sawah mun taber, batur meuli motor modar. Rudak jelema kitu. Keur masangsara ririwit aku. Coba jelema nu bersih hate batur beunghar milu atoh, nyeun imah milu ungah, meuli sawah milu tanur, meuli domba milu ngurus. Alus tah hate. Ya mah batur beunghar yah nyeki batur meuli sawah moal teh nu wal hirupna da teh lain maju hirup kitu teh ngadon kasiksa disiksa lain ku batur disiksa lain ku tetangga diri keur disiksa ku diri sorangan gane tina ceramah kieu atuh nu kasindiran mantau paling oge da urang mah teu jadi beban ceramah demi Allah kata karena bab dibayar aing mah asa teu ngeunahkeun hate lain ku bab dibayarna Mang Udin aing mah Pak Ustad tulungan atuh si eta cenah balik atuh
aya pungunahnya berpendapat teh moal cenah teu wajah beban da salira mah dibayar ngamilu kitu udunan kan hampura Bu hampura ya jelema teh sok salah kaprah aya nu jauh di jugjug aya anu anggang di teang teu bisa ngorehkeun nu ayana awak sorangan ari ustad nu jauh dihargaan ari nu ustad setempat kadang-kadang diantep tah nu kitu teh gelo padahal ibu gering didoakeun kudu deket ibu maot ditahlilan kudu deket berarti nu kudu dihargaan ku ibu lain nu jauh tah nu deket ya mah ka ustad nu deket Sudah saha ibu nu ngaosna ustad kukut ya buat dianggap anak emeh ya ustad disini dia ya pak ustad ada tak apa geramunya hampura lah disini dia ya pak ustad cing atuh hati teh kurang kasihgung soal disebut ustad kukut teh nah si eta mau tong ditahlilan malahan dikuburkeun antep cenah ngubur sorangan ya nu kudu dihargaan lain ustad nu jauh nu deket sabab dekitu dekieu tetep nu deket gede jasana katimbang jelema nu jauh. Kuring mah ceramah di dieu balik ti dieu ditanya ku salaki ibu di mana pangaosan sanu ceramahna na gerhana menang naon kitu we rame geus. Coba jeung nu deket Pak ilmu fikih nu deket boga ilmu tauhid nu deket boga tasawuf nu deket boga Quran nu deket boga hadis nu deket boga mantek ma'ani bayan balago sapinah jurumiyah sulam topek tijan jeung segala rupa nu deket boga nah ari urang sok ngajugjug nu jauh aya nu deket sok kapopohokeun kunaon ibu nyebutna dan nu deket mah bosan ini sombong saya tahu maknya aya dina ilmu make jeung bosan segala nah rulang begitu mereka sindiran kemudian ini ada si sumpah yang gitu mata keke Pak hate nuku jomian awak ngareneng hate teu ngareneng angar we awak ngareneng hate teu ngareneng bubar teu ge jadi goreng aing mah deukeut diuk jeung montok mah wakieu bau kelek ya awak ngareneng hate teu ngareneng otak sok renengkeun mah lain awak tah nu kudu ngareneng mah hate tina hate bijil rasa batur teh rasa urang batur euy teu boga duit karunya kumaha lamun teu boga duit teh urang sehingga jelema beunghar teh hayang nulung batur euy katempona mah salakina teh keur rag-rag ekonomina di mana daharna watir temen legedeut saleter santik mun di dia aya 100 kakak artinya 100 entik 50 liter legedeut beres pengajian teh anterkeun 50 liter teh loba ibu hampir 2 karung bagi atuh aya nu sangsara limaan tah kitu 10 liter kaciri Islam rahmatan lil alamin geus pengajian nepi ka dinya matak diomongkeun ge tina merek kiceutna kiceut pandit tadi da ieu mah gerasok imah geus boga sawah geus lega duit baroga dahar 3 kali baju gonta-ganti tapi noh hayang BL ceramah ge mah Pak kabeh kababah ampura we lamun kades teu mere BL teh kuat gandeng ngagoreng kades moal dicoblos deui ku aing aing batur menang BL teh aing henteu kitu bari teu sadar imah boga sawah boga duit boga budak sakola teu susah-susah teuing nah make jeung hayang BLT justru sing hideng lamun beunghar menang BLT balikeun deui ka desa des hampura urang mah lain bereun loba keneh tatangga urang nu sangsara teu kabere daripada piomongeun leuwih hade pangmikeunkeun yeuh BLT jatah kuring grapikeun anu sangsara nu sabenerna takakara eta disebut beunghar nu sabenerna lain wel edeng moal nah ceramah kieu mah lumayan keur kades teh plong templok malahan cek kades dari di jero masjid teh kieu hatena mah hakan teu geblek ka era jelema beunghar hayang dibere jelema beunghar mah wajibna ge mere lain kudu dibere sing sadar hirup we urang teh jelema aya nah make jeung hayang dibere kuduna ge jelema beunghar mah hayang mere ka saha kanu bere
yatim loba, miskin loba, bohongan harta bakal ditanya di mana harta dipakai naon. Tuh, aya di dunia teu barang bere mah deuk saha saksina. Di mana harta dipakai naon? Ai kitu menolol budak yatim abdi Gusti saksina hartana dipake nyakolakeun jisim abdi, lol miskin abdi Gusti saksina hartana dipake melaan jisim abdi. Salamet nu beunghar teh aya saksi kahirupan bongan nu beunghar daek barang bere kanu sangsara ngan nu beunghar perdit mah hampura nu miskin nu ngadagor irungna teh. Di mana harta dipake naon? Dianggap fakir miskin Gusti. Nolol fakir miskin teh. Wadol Gusti, matak urang nginjem ka Bang Emok geus si eta nu sadumerena. Matak nu baleung harta kudu balak. Keur naon harta digunuk-gunuk geus maot mah Pak? Alah, ukur kaduhu. Gedong boga, sawah boga, bapa maot, ibu kawin deui, alah jadi hate heula. Menang ngagugunuk bapak eta jadi gedong jadi sawah, tuluy bapak maot tuluy jero di di kamar eta kasur empuk menang bapak. Aduh, hees teh jeung maru uyuhan aing teu ngajung jurigan. Dunya teh beban. Tapi Islam teu nitah beunghar, Islam ge teu nitah sangsara. Lamun Islam beunghar punten kabeungharan geura alungkeun pangpengkeun ka akhirat tu sabenerna. Boga gedong lega keur naon lega ke moal kacicingan ulem atuh batur ka dieu kitu sabulan sakali ka dieu urang ngayakeun yasinan di imah emak haneuteun imah teh tu eta pan sabenerna imah di dunya keneh tapi manfaat geus dicatat ku Allah di alam akhirat. Tartos sawah lega ibu teh boga 300 tumak moal kahakan ibu dipelakan ku parege moal kadahar eta pare 300 tumak bro. Hirup ibu duaan tiluan jeung anak pamajikan taruh sakeluarga ukur aya 5an dahar sakarung sabulan beres Pak. Bapak boga 50 tumak tina 50 tumak parean menang 5 karung 3 bulan ukur beak 3 karung aya sesak keneh 2 karung. Nah ari urang terlalu sarakah hirup. Nah apa Ustad maka jeung apal tina 50 tumak 5 karung nyawah lur. Di lumur mah ledokan urang teh henteu gumede asa aing jadi ustad anger we ustad ge ai teu usah mah teu barang hakan. Matak abdi mah ka sawah, ka kebon, ka pasar, ka pasir, abdi teh lain hubudunya lain. Kan hayang manfaat dunya teh sawah boga bapak boga 300 tumak cicing bapak mah di imah wudud heotan bapak cicing di imah tapi harta bakal datang beas bakal datang carana enteng. Aya 5 fakir miskin, aya 6 fakir miskin, boga 300 tumak kadieu kitu euy maneh daripada maneh usaha beung kaditu beung kadieu bisi celaka panguruskeun sawah kuring tah 50 tumak keur maneh lain dibikeun ieu mah piara ku maneh 50 tumak pelakan ku pare hasilna 5 karung bidahar 3 karung pikeun kanu boga sawah 2 karung 2 dikali 5an 10 karung bapak heotan bapak cicing tapi beas datang sorangan tah kudu dede hirup teh teu usaha tapi rezeki datang lain haban geus kolot teh itu calaeun ieu meseun itu obateun ieu rameteun nepi ka modal haban teh kituan. Saking ku garanggat nu miskin bakal katulung nu yatim bakal kabela jompo bakal kabere dunya nu bapak keneh sawah nu bapak keneh tapi manfaat di akhirat punten Pak geus diciptakeun ku Allah hiji makhluk anu panghebat-hebatna makhluk nu pangkasep-kasepna makhluk nu panggeulis-geulisna maot Bapak eta nu bakal mapat wilujeng sumping kami nunungguan anjeun tanya ku Bapak saha ieu teh kuat geulis-geulis teuing da pamajikan kuring mah remijun tapi ieu mah kuat geulis teu kemu acan jawabanana ieu teh sedekah anjeun anu dibikeun ka fakir miskin ku Allah diwujudkeun jadi bentuk kuring ieu urang calik babarengan jeung kuring jadi raja teh bapak ku si eta keur nu bager kumaha nu pedit nu pedit modal anjir nu mapagna ge nya mapag ongkoh pan jelema pedit mah kieu pedit yatim diantep miskin teu dibela jompo diararantep dipapak dan itu dipapak nganu mapagna ge lain wujud alus nu mapagna ge wujud goreng patut nu dipikasieun ku bapak
mun bapak sieun ku jurig teu pernah panggih tang gimana bakal panggih jeung bebong sia tah saha atuh jurig teh kagawean gorengna bapak mata kade euy sieun ku jurig moal panggih mang tah anu kudu sieun mah urang boga amal goreng tah eta jurig jarian nu bakal datang ka itu haha panggih saja jeung aing bari mau kampak dengan dagor cek bapak teh saha eta sia hampura jelema RW RT kades moal bisa silih tulungan jeung dewek maneh bakal hirup nepi ka kiamat sudi aing mah hirup jeung maneh ulah sudi bongan kagorengan ku maneh di dunya teh ditaecakeun maka kuring kagorengan nepi ka alam ayeuna tah siksa kubur teh eta ternyata urang disiksa lain ku Allah tapi disiksa ku pagawean goreng patut sorangan mata geus di dieu aya jelema goreng patut ira hadeup oron oi tapi ampurannya kardi teh ari bu hayang dipapak teh kudu alus kudu goreng pelakan atuh alus ayeuna aya dipapak hayang kudu alus aya jeung tatangga teu akur atuh gandeng atuh di jeung naon ceuli teh ceuli romeng mah udah gelas dipupus kadeni besok atuh pupus teh kahartos bu kieu we kieu pan meureun diumumkeun di masjid teh nya adeureun kaum muslimin cek Pak RW jeung RT teh wilujo engke sabada Isa pada aya pangaosan anu ceramahna nana gerhana wilujeng sumping kasadayana wirehing ayeuna teh nuju perjalanan sakerap deui acara baris di kawitan saupami Pak Ustadna parantos aya naon nu kabayang ketika ngadengeun nana gerhana oh well eta we bungkul nya cek kuring ge Pak ketika kuring malah kebaikan maka nu ngarep-ngarep kebaikan eta hampura saha we jelema nu baik tapi nalika urang nyieun kagorengan nu ngarep-ngarep nage jelema goreng hayang aya bala kunaon dede jeung pasien jeung inung da eta tuh inungna bade hayang nyoh HP beureun pan aya sejarah kieu ibu teh ngahina batur ngagoreng batur tong loba limaan aya nu ngaliwat omongkeun aya anu ngaliwat carekan pokona limaan jelema teh ngahina keur ngahina maot tah eta nu saurang maot teh ngarep-ngarep anu opat datang ternyata nu opat teh datang-datang nanya ka malaikat kuring teh nyieun kagorengan teh limaan tapi naha kuring disiksa teh sorangan ka mana nu opat kumaha cek malaikat nu opat teh tobat lantaran nempong maneh maot keur goreng kartos tah lamun bapak nyieun kagorengan limaan hek bapak nu maotna nu opat teh moal tuluy dina kagorengan da sieun urang maot keur goreng tobat nu opatan tah itu si itu teh ngarep-ngarep ka mana opatan balad kuring nu goreng di dunya ceuk malaikat teh eueuh naha eueuh ku maot maneh jadi tobat atuh jadi ruginya matak jelema nu resep gosip ngomongkeun batur rugi bu doraka keur diri sorangan matak areureun bibir teh eureun iya atuh canepi karena beberapa jam kalem we dari eta ibu geus bosan baralik ka ditu ampun teh naon teh babnu kitu Pak udah ceramah kieu teuing atuh pokona urang mah dikana akar-akarna mung ceramah hanya sebatas teori cinta nabi cinta naon buktina lamun kuring nanya ka ibu cinta ka Nabi Muhammad naon bukti ibarat bapak cinta ka ibu capek lungse diputunuh dipersembahkeun ka ibu kunaon ku cinta duit gede disarenkeun kabeh kunaon ku cinta ta eta bukti cinta ayeuna urang cinta ka Nabi Muhammad cinta ka Nabi cinta naon bukti dalam ukur di Nabi Wirman nipu teh saha nu katipu barudak ayeuna ningkur beger kata ripu geuning isuk-isuk ditanya kamu udah makan belum eta teh nipu dadahar mah ku beas lain ku nanya
Kamu udah makan belum? Makasih ya kamu perhatian sama aku. Kirim beas udin namun benernya lain haban tatanya dahar jeung acan. Da lapar mah teu cukup ku ditanya. Bener? Cetok ti Tajong sok cinta kamu sakit. Geus apa ti Tajong pasti nyeri. Nah sia teu mikir. Kamu sakit, kumaha cek budak awewana? Iya. Cek lalaki teh, ku puskesmas ya. Ih, makasih ya kamu perhatian sama aku. Teh nipu teh. Nah, coba nu geus kolot kieu cetot teh Tajong dihoak, Pak. Neuleung eta batu eta cokor tah karasa. Keur bobogohan mah ibu galoba nipu, aana hateu ngarokok apel malam minggu teh. Saep ceceh wios lah, ceceh abi heula. Nipu coba geus kolot. Nah, teu ngarokok, beak duit eureun teh besek atuh oge. Untuk HS atau murid wae bau belenok sia teh. Ya cinta teh waduh. Jenit ulin mau motor berak-bekan mogok di jalan dorong kuduaan nyebutna iindiaan nipu. Coba nunggu sekolot kieu dibonceng ku motor bututna gak jalan dari jejak motorna ganti cik motor. Kade urang atas nama cinta ka Nabi Muhammad ulah jadi penipu. Namun bener ibu cinta Nabi, kuring cinta Nabi, mangga urang buktikeun cinta Nabi teh. Nu kumaha cinta Nabi teh? Daek nuturkeun Nabi, daek mika cinta akhlak Nabi, jeung daek ngagungkeun keagungan Kangjeng Nabi. Tinggal nurut Nabi Muhammad boro-boro ka Islam, Yahudi sekalipun ditulungan Yahudi. Kan urang mah barang deret teh kanu sok salat, kanu sok zakat, kanu tara maka jeung kalaparan modal ge nu nempok. Panggih di jalan di juru kota Mekah Yahudi bari lolong cek Nabi teh. Pagawean di situ ngaledek tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo, tong deukeut Muhammad jelema kejul. Nabi mah tara amak datang we, lapar anjeun. Heueuh lapar, kuring bawa roti. Wah eta roti diasupkeun kana baham Yahudi bari lolong, bari sok nyarekan. Oh ke Yahudi lolong kenanya anjeun teh saha? Teu lain sasaha. Kumaha ceuk Yahudi? Anjeun teh pemuda alus. Ngan wayahna kuring teu kuasia tong deukeut jeung Muhammadnya. Muhammad teh jelema gelo. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong. 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Urang cinta Nabi kurang deuk nanya. Mun ibu barang bere ka tetangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Alus. Si tukang tipu sia. 15 tahun Nabi dicaci ku Yahudi nu lolong. 15 tahun oge Nabi ngajamin beuteung Yahudi nu lolong. Ibu barang bere ka tetangga, isukna tetangga ngahina ibu, deuk mere deui moal. Situas hate. Tanya kuring nu ngomongna. Eta kitu bebungok maneh sia teh na. Mun kuring barang bere ka tetangga ngahina kuring, eudeuh mere deui, ha ustad, eudeuh. Kaji kana teu percaya. Ada ngantungan tilu poe lamun si eta ongkek getih terus ka rumah sakit komo lamun nepi ka pae di endrin mata cek kuring cinta Nabi ulah dipake alat keur nipu tapi cinta Nabi teh kudu jadi alat praktek urang ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah hiji kapanggihnya cinta Nabi gitu iya yah, orang asup kena rajaban. Naon rajaban teh? Ai raja teh gede, ai ban teh ban, jadi panggedena ban gitu. Lain. Andi urang mah pengajian teh make ngaran mun bulan Rajab, rajaban, muludan, ngaji Jumat, jimat, ngaji Jumat, jihad, ngaji Ahad, make ngaran urang sagala-gala teh. Mata paingan sok pase aku ngaran di jero nama ngaji keneh ngaji. Kenapa ge grup pase aku ngaran? Apa itu arti sebuah nama? Kajian ngaran agama hari korupsi mah bangsat we. Kajian ngaran udin ai sok salat jeung soleh mah alus. Ieu ge aduh ngorono. Nur Hayati. Aya nur teh cahaya, hayati teh hirup, tapi ai kabatur panasan. Nah, Nur Hayati kitu patut. Mana aya Nur. Ampura Nur.
Apa arti sebuah nama? Jadi ulah katipu teuing ku nama. Dari walti kuring atuh Nana Gerhana asa Ustad merek Nana Gerhana. Batu mah Ustad teh ngaranna ge Islam atuh Abdul Qadir, Abdul Rahman. Ustad loba batu mah agama urang Nana Gerhana. Tak Ustad di dia gara sok lamun dipikir sahabun namina. Oh, cek urang nya agama Asep Saifullah, Saif teh pedang, roh teh Allah, jadi pedang na Allah, kaciri di Ustadeun, Nana Gerhana teh kaciri. Menjadi tukang son mah heueuh we beureun urang teh. Atuh tina awak, tina wujud, tina bentuk aya merek tu Ustadeun da eueuh. Bu. Ieu ge beuni ditu aya warung. Cinta paling mana nu pangaosan kalem we cenah Ustad Nana lagi bakal telat bari ka urang. Untung aya ngajemput, lamun eueuh balik deui urang. Punten cenah teu kang ngelebat, nah haji teu kang ulah melebat. Keur aya dicor cenah kamari urung, ku Pak Kades keur dicor. Jadi dihalangan, wih deui we cenah mobil mah wih. Coba lamun urang balik beureun moal ka dieu. Kan untung aya nu nolong. Hei. Oi. Hei Ustad teh. Dan lain assalamualaikum atuh ngajemput ge kalah kan nanyakeun nonton Persib gitu. Disangkana teh urang teh bobogoh tong ya. Pan lamun kuring aya merekan mah udang badag gamis ngangsar moal mungkin terjadi kitu. Datang ka dieu ge pan aduh di udang di gamis mah teh moal tujuh kieu Wilujeng Sumping Al Mukarram. Yang datang ka weh buat assalamualaikum. Lamun ditempo merekna, ditempo bajuna, jauh tanah ka langit, kuring kudu jadi penceramah, jauh. Tapi takdir Allah mah teu kitu. Aya di saat ceuk Allah ridho mah kuring jadi penceramah, jadi we nepi geuning ieu ka dieu. Tapi si RW rek macakan sok sambut takdir teh make udeng, make gamis, tasbih cekelan, kan dijamin moal aya nu ngulem RW. Nu aya ge ceuk rakyat, aduh alhamdulillah senenya RW air mah anyar tobat. Jadi geus tong loba ngahalangan karena takdir ba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Isra teh perjalanan saha Nabi Muhammad di mana berjalana di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Urang mieling Isra Mi'raj. Nah, hami eling wae teu eling-eling gitu. Lamun judul mieling kudu nepi kana eling. Ha bener unggal tahun mieling Isra Mi'raj, tapi laku lampah asa anggang tina Isra jeung Mi'raj. Asa lieur aing mah ngabandungan. Sanadeuk Isra Mi'raj cek era teh kudunan. Pan simpel atuh, ha bener udunan eta deuk Isra kuat poporongos kitu, atuh lain ge deuk Isra. Oh, mikir. Sabab Isra teh perjalanan Nabi ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, urang mieling. Tah, urang kudu eling karena perjalanan Nabi berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka urang kudu berjalan. Di mana berjalan urang pan mieling? Berjalan di mana urang? Tina salah gara lempang kana bener, tina goreng gara lempang kana alus, tina kaduul gara lempang kana daek, tina pedit gara lempang kana bager kakara eta disebut Isra. Ya mah ben we rajaban pedit anger ke masjid cadu ngahina beuki naon Isra nadin. Ya barukan Isra enteng bangga bro, boro-boro ibu Nana Gerhana ge cangkang ku mampu. Isra goreng kasalaki, Isra berjalan tina goreng kana alus, balik ti dieu niatan geuwatangkeun aya. Jika salah di bakal nanya, kunaon ai mama? Oh Isra. Aciri perubahan Isra. Memang karena Nabi mah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah Nabi. Urang umatna kudu eling karena perjalanan Nabi Muhammad berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, urang ge kudu lempang padunya tempat lempang, tina goreng kana alus, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Lamun bener ieu Isra, salat subuh di masjid ieu bakal nepi ka buruan. Apa nu kedul berubah jadi daek. Lamun engke salat subuh beuki Allah
Nah Isra teh teu mawa kana eling oi. Tuh cek si bapak nu kumisan kalau kabukti teh eling. Atuh cek bapak anu make jaket naon teh? Jaket naon bae teh? Oren. Jaket naon jeung gambar maung deh. Belah ka dieu maung. Belah deui. Oh cek bapak nu kumisan, abon we cenah. Geus Isra Mi'raj teh kalau kabukti teh eling. Tah cek bapak eta nu kumisan. Tong kitu kan maneh ge sarua. Wah. Adi lanjut. Ngomong. Ya, da urang geus tara loba omong jeung bibirna, ngomong jeung hatena atuh hurufna. Nyapa kitu, nyapa omong, nyapa unggul ke Pak, tulungan abdi lah. Aduh, ya Allah. Ah, bisa. Lu pedit jadi Isra. Tuh loba tetangga teu dahar, tuh loba yatim kopaceakan hayang jajan, alisra grasok. Kira udunan 1000 perak atuh nepi ka aing meuni riweuh. Mun di dieu aya kakak 100 kakak, sabulan mere 1000, artina 100.000 keur ongkos sakola keur yatim. Dah ieu kampung teh barokah dolongan batu. Enggeus di kadinya. Udah diraha tuh acan deh. Ngalawan lu kumisan, doi sudah hoream. Aduh, aing mah halira. Berat bab Isra teh Pak. Ustad sekalipun can mampu. Nana gerhana can mampu, ibu ge. Ieu mah nyokotna tina lungguh, Isra teh berjalan. Pan urang ge eling kana Israna Nabi Muhammad. Tapi urang mah moal mungkin jika Nabi Muhammad, urang mah hamba Allah. Atunya Isra teh eta we keur urang mah. Goreng jadi halus, salah jadi bener, kedul jadi daek, pedit jadi bageut batak isuk ladang Isra teh punten engke balik ti dinya ka salaki. Pa sengsarkeun rokok sabatang, tuluy jual. Geus dijual, bunuhkeun urang bikeun ka DKM. Nah, bikeun duit ka DKM, beulikeun kana beas ku DKM teh. Poe Jumaah ulem si miskin. Nah, kudu Jumaah ngarah daraek Jumaah. Nu miskin ulem, bere we 5 liter beres Jumaahan teh. Tuh, masjid teh barokah. Bongan ayatna Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna. Tuh, tempat nu dibarokahan. Artina eta bu nyieun kaalusan ngahasilkeun kaalusan, nyieun kaalusan bertambahna kaalusan. Teh eta barokah teh udin. Nyieun masjid ieu teh kudu bertambah kaalusan masjid teh. Aya nu miskin tulungan, anu yatim bere masjid ieu teh tah. Kabeh dek Jumaan teh marawa atusan tik ewang. Bunuhkeun 2 karung, bubar Jumaah bagikeun ka fakir, bagikeun ka miskin. Tah eta masjid barokah. Tetap geus ganti ngaranna Masjid Al Barokah. Ulah aing ngaran Masjid Al Barokah ayeuna kahartos dina bab Isra. Kakara Mi'raj. Ai Mi'raj naon Mi'raj? Mi'raj teh naik. Ka mana naikna Nabi Muhammad? Ka Sidratul Muntaha. Deuk naon? Deuk narima parentah. Parentah naon nu ku Allah dititah? Parentah ibadah sholat. Versi sholat Muhammadiyah sholat, Jamaah Tabligh sholat. Matakna entong papasean Rajab jeung teu Rajab, mieling Rajaban jeung teu Rajaban, anger Pak buah nama batur ge migawe. Versi sholat Muhammadiyah sholat, geuning buah Rajaban teh sholat. Matak tong pasea sesama umat Islam da fungsi nama Rajaban teh kado nama sholat. Ai salat alus bacaanana cing kumaha wajah tu wajh eta lillati fatara samawati wal ardo muslim wa ma mina geus salam pikirnya panjang teuing raoseun eta bacaan.
tina raosan bacaan kudu raosan ucapan. Ulah ari salat alus bacaan anak ari bibir kamana karep jeding-jeding ngahina baturna, berarti eta salat teh karek alus bacaan can alus dina ucapan. Ada ceramah gimana demi Allah ka harti tuh bapak-bapak ngutang-ngutang. Ayo salat tungkul Allahu Akbar, tungkulnya tungkul na dina sholat kudu dibawa karena tungkul dina hirup. Artina jelema nu tungkul artina tawado. Matak jelema sholat mah moal-moal cangkeng dina kelek, asa aing pang pinterna, asa aing pang ibadahna, asa aing pang benerna, asa aing pang nyana. Hampura nu kitu mah acan sholat. Karek awakna nu sholat hatena mah jujur. Acan sholat disebut tukang sholat. Pan tungkul jelema tungkul nu kadua boga arti milik-milik diri pribadi ngahisab amal sorangan ngukur karena badan sapujur. Matak jelema salat bari tungkul keur nempo kasalahan diri mung apal karena kasalahan batur. Matak lamun urang salat tapi awas keneh kagona goreng tatutan batur lain salah salatna tapi salah nilai hate dina ibadah salatna. Aduh. Dah ku ceramah ge mah kabeh ka jebro haten. Tuh pastinya sebab nah da urang mah salatna atuh karek nepidinya ruku salat teh ruku. Ibu pernah ulin ka Jepang sarua kali-kali mah ulin ka Jepang ta urang Jepang mah ruku teh jadi alat lamun sahanapeun panggih jeung salureun kali kata garobae heuy. Ternyata ruku teh ngajenan batur. Maka jelema anu ruku sing bisa ngajenan batur, anggap batur lebih alus batan urang, anggap batur lebih pinter batan urang, anggap batur lebih hebat batan urang, sehingga diri bakal mampu ngajenan batur lain diri nu hayang diajen batur. Terus dina ruku. Tuh karek heueuh nya. Teuing Pak, dieu. Naon cenah Bu? Bangga cenah salat teh nya. Heueuh, da surga teh teu murah. Jeung surga teh bisa dibeli, kajeun jelema boga harta, Pak, keugeuh moal bisa meuli surga. Tapi jelema miskin daek salat tapi salatna make tawado. Surga geus dibikeun ku Allah. Matak salat nu batal mawa ka surga teh salat nu mana? Salat jasadna, salat hatena, salat rasana, jeung salat dina prilakuna. Diterangkeun hiji-hiji mah bika suku moal anggeus. Liwatan we ah. Engke we ulem deui. Anu terakhir dina salat naon? Assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Ari katuhu simbol kaalusan, ari kenca simbol kagorengan. Matak jelema nu salat mah anu alus didoakeun alus, nu goreng ge didoakeun alus. Matak ladang assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca teh tilu, kudu bisa seuri kanu baeut, bisa mere kanu pedit, bisa nanya kanu tara. Seuri kanu baeut, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Cisok seuri kanu baeut, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Cisok seuri kanu baeut, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Balik ke dieu ibu teh salah kitu baeut. Wayahna ibu seserian hareupeun baeut. Maneh kunaon baeut? Insyaallah ibu di dagor termos. Maksudna seuri kanu baeut teh tong saruana kajahatan batur geura bales ku kahayan. Assalamualaikum ka katuhu nu alus doakeun alus. Assalamualaikum ka kenca nu goreng ge pek doakeun kudu alus. Nanya kanu tara, inget-inget bisa eta tangga-tara nanya ka ibu. Balik ti di gedor Assalamualaikum. Jadi waalaikumsalam, balik ketus gitu. Dek naon? Jawab ku ibu, bieu aing geus ceramah jeung nana gerhana. Poin katilu kudu nanya kanu tara, babongok maneh geus 2 tahun tara nanya kan kunaon Aisyah. Nah ibu jadi kos mogel. Lain maksudna nanya kanu tara bari kitu. Maksudna mah kajahatan batur geura bales ku kahadean. Hartos. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ka. Tak eusina dina hirup.
Oh, very good, very well. Lamun ayo nunggu ka urang ke beres na towel. Pas turun ini mah jongkrokeun bae nu kenal. Kaream teh di towel kumaha. Atuh bae we Ustad kawin jeung kolot teh sudi. Kawin jeung kolot kapal basare haben ngabal seman jeung mencetak. Meh ka urang ge bikeun lah ka tukang soan kanya. Kaream. Ya. Tah indikator salat teh eta. Nuka tilu indikator salat teh kudu ngahasilkeun tilu Pak. Naon tilu teh? Sidqul qauli layyinul qalbi tarkum ma'asi. 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 Sidqul qauli lain. Ya, cukuran ge hese. Pasang celika tuh pasang. Sing fokus. Sidqul qauli layyinul qalbi tarkum ma'asi. Sidqul qauli layyinul qalbi tarkum ma'asi. Sidqul qauli layyinul qalbi tarkum ma'asi. Sing sok. Untuk kang meureun hayang apal tapi tak apal kakikian. Sidqul qauli layyinul qalbi tarkum ma'asi. Sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarkum ma'asi ninggalkeun kamaksiatan. Tah hasil salat teh kudu nepi ka dinya, alus ucapan, leuleus hate, ninggalkeun kamaksiatan. Awak ibu pamere Allah, sifat ibu pamere Allah, naon perkara nu aya dina awak ibu make sifat Allah. Sok urang baca wujud ki berkecerek eta bibir besok. So, ibu nu nyanyi dah. Wujud cek gitu atuh. Bantuan urang. Kela tukang kecerek na hees. Bapak bagian saya kayak amplop bagi dua. Wujud iya hadroh pang alus-alus nasadunya ieu. Dek teu alus kumaha tanpa latihan loba nu nabeuh. Coba hadroh ibu haben latihan nu nabeuh eueuh. Urang nyarita naon awak ibu ti Allah, sifat ibu ge pamere Allah, naon nu aya na awak ibu ge ti Gusti Allah. Teu sadarnya bieu maca naon sifat Allah asupkeun awak ibu. Allah nyiptakeun panon, Allah ge nyiptakeun panempo. Panon jeung panempo beda, boga panon teu dipake nempo, lolong. Ceuli, Allah ge mere asma, artina pandenge. Tuh, jadi boga ceuli teu dipake ngadenge, budeg. Bibir, Allah boga kalam. Ibu boga bibir, Allah nyiptakeun bibir, Allah nyiptakeun leta, maka ditiup ku Allah kalam sehingga bisa ngomong. Hartos ya. Ilmu nasirah
Allah nyiptakeun sirah maka Allah niapkeun ilmu tah ilmu teh di dieu tanah hulu Allah nyiptakeun hate maka Allah ge nyiptakeun irodat ketentuan maka ketentuan manusia mah ditentukeun ku hate di surgaeuna hate di neraka geuna hate sabab hate adalah kolbun malikun hate teh raja sok alusan hate alus kabehanana jelema ngomongna alus hatena alus marah mai hatena alus bageur hatena alus coba pedit hatena kumet matak darajat manusia punten kumaceuk hate harus seperti jita panon celi bibir ilmu irodat karek seperti jita itu panempo tak abdi nyebut panempo ibu hiji panempo celi kalam ilmu irodat 5 hiji deui haya hirup boga panon boga celi boga bibir pae proses manusia aya haya teh hirup di mana teh tempatna hirup sok diajar mikir sok panon jeung panempona di dieu ceuli jeung pangdengena di dieu bibir jeung ucapna di dieu ilmu dina otak irodat dina hate ari haya hirup di mana hirup di mana hirup ibu nempo kening salaki ke sare sabab beteuna hirupnya mau ke salaki sabab nah di mana tah hirup tadi mana apa jero naon mah jero naon jero beuteung mah kadut aduh aing mah sekali bapak sare pan panon beureum ceuli teu ngadenge nu sare panon beureum ceuli teu ngadenge bibir teu ngomong bener tapi berarti hirup kan haya teh dina oh hirup teh dina sare buruk tong sok kajengkelkeun urang sok jadi hirup teh dina sare oh nya jadi hirup teh na sare jadi jelema sare teh hirup wah naon titik renghap jeung sare jadi hirup teh dina renghap dina sare jadi urang dianggap teu hirup pake sare atuh mah ge teu hirup teu sare cek mama nu sare teh hirup oh lain nu hirup keur sare baru aya nu hirup jelema keur sare teuing naon geus kumaha karep hewa cek si bapak itu mah hirup teh di jero di mana geus jawab hirup teh dina napas sabab jelema geus teu bernapas artina paeh jelema nu paeh panon boga teu nempo ceuli boga teu ngadenge bibir teu bisa ngomong suku teu bisa gerak hate teu bisa milih maot mah naon ucing mana milu pangaosan mulia maneh ucing daripada nu pangaosan dan mantau memulia maneh nah sambil ngompolan aku naon kayu maneh sayang naon sayang udut nah ada dong galak nah kursi itu cicing dirinya tah oh cicing dirinya sok sare bujur tadi tepuk itu cicing dirinya tadi ceramah urang nah dirinya cicingnya aduh ampun untuk seret tuh
gantian terus yang luhur teuing saya teh bikang jalu pak nah gimana cumihin astagfirullahaladzim karunia yang dikawin baik antep dah tengah ganggu dah teh gusti itu cici itu jadinya baik ucing mun anjing naik kalau sieun nih sing digeger ada ucing baru ngeger tuh itu cakar tuh jadi hirup teh di mana bu dina napas maka nolol we ilmu tasawuf nolol ilmu tauhid tah cek ilmu tasawuf jeung ilmu tauhid jadikanlah napasmu adalah berzikir katos jadikanlah napasmu adalah berzikir bebas dikir nama rek subhanallah walhamdulillah wallah kembali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bebas pak capek Allahu tah dek HS teh eta bener Allahu tadi masaha ngarang geus kolot karek nyebutkeun heueuh bener sih geus sare teh Allahu baik maaf jadikanlah napasmu adalah berzikir sehingga setiap jelema nu berzikir ala bidzikrillahi tatmainnul qulub matak dina ilmu tasawuf punten banyak punten ya zikir nanti tarik mah ayo masjid bakal tarik subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah tarik nama kejeung tarik ngahirupan hate nu keur bees saban-saban jelema keur sare wayahna kudu jojorokan hudang oi eta kudu tarik hate geus hirup maka dikir nala hate geus hirup cing atuh da urang teh kasepuran daripada ucingna nu ucing wae bae antep kana besok atuh jadi hayang nikah cenah di tengah denge ka urang hayang nikah cenah budak lamun dikir geus tarik maka hate hudang lamun hate geus hudang tah dikirna teh sir leutik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu cukup diri nu nempok cukup diri nu ngadenge lamun hate geus hirup dikir lawan pan geus hirup laun tah aya deui lamun hate geus ngawujud dina wujud dikir geus moal kaciri di dieu Pak moal kaciri di dieu tapi dikir teh geus dina anggota awakna leungeun daek mere suku ngalengkah bener bibir tara ngomong batur seuli tara ngagosip sirah tara mikiran kagorengan batur dikir geus aya dina awakna kakara disebut wihdatul wujud dikir geus ngawujud dina awakna kartos geus anya lain hayang balik nah hayang nepi ke jam sabaraha ieu teh mana beuteun hayang obat teh ieu mana beuteun Bu hayang nepi ka obat moal aya nu nyarek pek nagok nepi jam obat urang madeg balik pek ibu rek nepi jam obat silahkan nepi jam obat urang madeg balik ibu itu hayang sajam deui cenah hayang nepi ka 12 tak aya batur tuh. Jeung hayang nepi ka jam 4 nu ibu ngeunah tinggal ngadenge urang ngadahar ge acang. Jeung dari ustad matar loba barang dahar dina acara. Nah, lamun di dahar di dia teu mana bawaeun balik. Ieu teh ceramah teh kuring teh di mana itu Bu? Di mana? Cililin. Hagar mah Cililin. KBB. Bupati teh Kang JJ. Adina Rapi Ahmad. Nganal teh.
Oh, KBP-nya. Abdi teh kieu ibu, da tadi teh bebi jaka bapak. Pak cing teh doakeun rek kamana ceramah jang ceramah. Di mana aduh cing teh di 2 tempat. Da tadi teh geus di Padalarang. Tuluy ka dieu gitu. Oh, maneh teh 2 tempat. Tah, ai maneh cenah deuk mawa naon. Tadi teh cukun bapak maneh rek naon geuning cenah ka di maneh mawa ranginang heuh cing teh ti Tasik, ai moci di Sukabumi, ari dodol di Garut, tah ari di Cilili naon? Wajib nuhun nuhun. Alhamdulillah ya Allah udah dibere wajib nuhun hatur nuhun pisan. Ieu Pak panitia tanu ngomong wajib jadi lamun engke teu mere wajib kawaradul ieu teh. Oh wajib bener nu terkenal teh dari wajib Cililin anu dibungkus nanti gelingku eta bisa hayang urang hayang lamun teu mere burut ngomong ibu eta nah hari bapak ngadong teh kemenak karep ibu-ibu moal burut iya burut anu mana wajib pan oleh-oleh tadi teh loba mah wajib bungku. Oh, cawu tah susah usulan. Cawu. Naon deui? Ranginang mah da dus teh gede manyangan gosiki itu. Halo, hampura panitia eta mah lain nyindiran sakadar ngelingan. Eta abdi teh langsung leutik dieu pun bapak teh tarakul teh mana cenah maneh geus balik jam 12 peuting heuh cing teh Cililian mawa naon alhamdulillah sing bapak wajib mawa ranginang mawa ngan lamun teu mawa abdi sok jujur punten we cing teh Pak diolo ge teu mere. Aduh ampun. Ibu sing sarehat sing paranjang yuswa sing pararek nyeli daret rezeki anggang balai jauh sok para ustad, para kiai, para ajengan lahir di tempat sing berkah ilmuna, sing paranjang yuswana, malahan mesin mawa kumpul ngaliung bebarengan jeung urang sadayana, kalayan riungan pinuh rahmatin pitulung Allah Subhanahu wa taala. Para putra putu urang sing soleh tur solihah, rumah tangga urang sing sakinah, mawadah tur warahmah. Sakitu sumpuring nana ergerhana sakitu nu kapihatur bogor sapanon sareng sapakan mugi agung cukup jebar sampurana para lun anu kasuhun ninggalin di pamrih hampura anu kateda billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.